Mandakeun urang malah kahiji ya. Oke barudak, jadi urang aya cerita ya. Ceritana naon Mang Udin? Nah, jadi kieu ya. Kan tadi teh urang teh keur gawe nya posisina teh. Terus dudungan urang teh datang, bos urang teh datang ieu ceritana teh ka tempat gawean teh. Bebeja ka urang teh. Din, naon cik teh? Isukan MCU nya cenah bareng jeung babaturan maneh cenah. Aduh, cik teh aing mah. Ai urang nek nolak da dudungan urang kitu kan nya posisina teh. Pangpana mah kieu wa euy. Mantakeun urang nolak kieu nya. Jadi kan orang teh nya di tahun hareup teh di bulan 3 teh 2 bulanan deui lah nya, 3 bulan lah kurang lebihnya. Urang teh perpanjang kontrak barudak gitu. Jadi kontrak setahun rek beak. Jadi kan otomatis kan di dinya teh Jero Kado diganti anyar, terus Pisa oge kan nya diperpanjang deui kan nya gitu. Terus MCU oge diganti gitu kan. Jadi kudu anyar gitu. Pasti MCU di dinya teh gitu. Tah, terus urang teh nanyakeun ka dudungan urang teh yeuh. Cik teh, kan tahun hareup teh kan urang teh rek beak kontraknya pasti diperpanjang dan kudu MCU deui gitu kan nya. Terus meureun ke MCU deui. Cenah ngomongna kitu. Ke MCU deui di tahun hareup cenah. Jadi 2 kali MCU teh. Cai aing teh ieu dudungan teh kumaha nya. Duh aing pusing euy, asli. Terus kaduana, urang teh ieu teu ngeureunnan udud soalna kunaon? Aya MCU mah kan amun dina ngarokok kudu wajib eureun nya soalna kunaon? Di ieu naon sih di Jepang mah sensitif banget lah kan alat-alatna kan geus canggih gitu kan nya. Teu kaos di Indo, di Indo mah can canggih, di Jepang mah geus canggih kan. Sagala penyakit we ge pasti kanyahoan gitu barudak urang teh. Padahal kan urang dinya panik gitu kan. Nya rek nolak urang teh heuh da serba bingung posisina di dinya teh barudak euy. Heuh nya geus lah cek urang teh kitu. Tah kitu wa euy. Jadi kumaha nya? Heulah marane ge nya meureun dudungan kos kitu. Ngan dudungan urang unggul sigana aing mah dakeun dia nomor mah ngadoa we barudak kanu di luhur lah aing mah udah kumaha deui anu mah pasrah we nya pandakeun titah puasa aya teh cenah jam genep puasa cenah cai aing di johor aing jam 7 we puasa mah balik gawe soalna aing kudu dahar we nya mah nya teh nya tuh mah goblok cai aing teh dudungan teh pandakeun alah ribu barudak bukan dudungan teh aing mah well